Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Seki Jarajengikna ti kelas 10 MP4. Di dia abdi bade nyaritakeun Sumur Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan ka dayeuh Bandung. Sumur Bandung rahayuning dayeuh Bandung. Kawasna teu loba anu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi ti mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere karahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sairahna Sumur Bandung teh pareunahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatokusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati, jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh pareunahna ditukangeun kantor PLN cabang Jabar Banten. Jalan Cikapundung Timur Bandung. Atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung jalan Asia Afrika Bandung. Perenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN. Hal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayeuna di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pak Engkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina taun kungsi nyaritakeun sajarahna. Ceuk ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua, Raden Adipati Wiranakusuma. Harita samulihna ti Subang kairing ku para ponggawa Raden Adipati Wiranatokusuma di hiji leuweung anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisannya eta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahna kawuhut tos jeung karti tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranakusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekeun nu dicandakna ditanceupkeun kana taneuh, lanjeung-lanjeunna mah kulem ditungguan ku para ponggawa satiana. Kira-kira menang sapeunyeuppahan Raden Adipati Wiranakusuma ngadeg teras nyabut tetekeunna barang tetekeun dicabut tina urut tetekeun tea ngaburial cai. Ceuk ujaring carita salah saurang ponggawa tumanya. Gamparan geuning tina tilas tetekeun teh kaluar cai dupi eta cai nya eta cai Sumur Bandung cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung. Wareu Raden Adipati Wiranakusuma. Satuluyna cenah ku kasaten Raden Adipati Wiranakusuma nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting. Urut tetekeun teh dijadikeun sumur, teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti, keahengan Sumur Bandung teh di baheula nepikeun ayeuna caina teu fungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneuna tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung caneubrang heurai lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawai kudu tartib jeung ditimba ku jalma nu dipercaya ku sesepuh. Harita Pak Engkus Junisatea atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keursing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bareusih atawa boga hudu. Almarhum Pak Engkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur can katinggal ka cai sok diparentah kudu hudu heula kaharti ari kitu mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadua. Jadi pantas mun urang kudu boga hudu oge lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heotan ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak cenah tinggal ngadaguan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tentu we kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea. Ieu haluyu jeung peraturan daerah. Ngeunaan nilai sejarah dan buktina teu kabeh urang Bandung apa lamun di sabudeureun gedong PLN deukeut alun-alun Bandung aya situs anu ngandung anjeun sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna namun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pegawe kantor PLN, boa-boa bakal jadi situs nu tanya anjeunna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.